Aman. Jalan dicor Haji. Oh bener ya. Motor di belah ditu. Dia nganterkeun ka dieu. Lempang atuh. Kukurelingan. Heuleui lempang. Lempang. Karunya capek teuing euy. Ada tasa teh dicor jalanan tuh. Apane alus. Eta naon bejakeun lah ka tukang acorna. Kedeui urang geus beres maket, kakaracor gitu. Geus 2 poe Haji. Lempang teh. Heeh. Bae sehat. Atuh sehat-sehat awak. Gering dompet oge. Iya Haji Naon? kan teh leung orang dieuna araraya kan eueuh sore koyak kieu pae. Da eta mah resiko tukang paket mah kitu atuh sareng kumaha. Haji. Naon? Dolar? Eta Uduh Haji tuh. lain eta dolar Singapura. Mah Haji. Eueuhan. Ai san mah geus apa wae urang mah teu ada duit cash. Lain eta naon? Haji nya di dieu. Jigana ke Karismin dimerenya. Karismin teh naon? Karismin teh da apa? Wah nu ka check out jigana mah. Ieu ka dieu urang nganterkeun duit. Tetep maklum aya jelema miskin bulan kolot. Apa bulan kolot? Mah Haji ge sarua. Da urang mah da pesen. Lain pesen da beli naon atuh? Teuing aya pamajikan di budak mah. Eueuh sarua. Saya berarti mah kabeh. Kompak barenya. Kompak. Apan ku urang digieukeun ulah paresna dieu lah ningali sarmang bolak-balik wae. Tong kieu teh Haji rezeki.